Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Jiandea Salsabila ti kelas 10 IPA hiji SMA Negeri Hiji Cileunyi. Di dieu abdi oge direncangan ku Pun Biang anu janten narasumber dina tugas wawancara abdi. Urang teraskeun wae kana patarosanana. Sateacana saha nami ibu sareng naon padamelan sadidinten ibu teh. Tepangkeun nami ibu Rita, padamelan ibu sadidinten janten ibu rumah tangga. Sapertos anu arurang terang pandemi COVID-19 ieu atos ngabumi di mana-mana termasuk di Indonesia. Tah kumaha tanggapan ibu ngeunaan sakola daring anu dilaksanakeun kusabab aya COVID-19 ieu teh? Anu pastina dampak dina sakola daring ieu sapertos seueur barudak sakola anu teu ngartos pelajaranana. Saurna mah hese mun teu tatap muka mah, seueur oge murangkalih anu nganggap sakola daring ieu teh ngan saukur liburan janten leha-leha we. Oh gitu. Tah naon harapan ibu teh salami sakola daring ieu? Harapan ibu mah kanggo kapayuna anu penting COVID-19 teh tiasa rengse supados murid-murid enggal tiasa sakola offline deui. Lamun ayeuna mah nyawayahna urang kedah teras semangat meskipun urang kedah sakola online. Mohon. Tah sapertos anu arurang terang sakola daring ieu teh tos sababaraha aya di sakola Indonesia. Kunaon sakola daring ieu teh jadi pilihan utama pamarentah janten pilihan efektif dina pembelajaran salami pandemi ieu. Kusabab ayeuna kan urang teterang saha wae anu tos kaluar atanapi jalan-jalan ngempel dina kerumunan, teras virus pan alit janten teu katingal, janten nyebar kanu lian gancang nepa. Matak pamarentah milarian cara anu efektif nyaeta sakola daring. Eta oge usaha kanggo ngirangan penyebaran virus COVID-19 ieu. Oh gitu. Hatur nuhun ka ibu anu parantos ngajawab patarosan-patarosan ti abdi. Sami-sami. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan abdi. Hatur nuhun kana kasanggeman ibu anu atos janten narasumber wawancara abdi. Hapunten bilih aya kalepatan kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.